ngeye tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jireun lalagan tanda-tanda geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas. Urangnya hoki teh ti Kangjeng Nabi nu bakal kaharep nu bakal kaharep geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah diharep cek Kangjeng Nabi kade diperkirakeun cek ahli sejarah ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah kuari 1420 seberapa opat bakal terjadi tahun 1500 diperkirakan tahun 1500 entah sabaraha 500 sakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi al-Muntazar Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui Imam Bakir gaduh putra deui Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui terus trek aya Imam Mahdi iraha eta Imam Mahdi turunna Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan di mana-mana pamarentahna di Cilongok belah ulah sa Indonesia da Indonesia mah gede teuing di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi jare jasa kan pasti bae tuh ngabandingkeunna jeung RT tah ieu nya di mana geus areleh nu bener ku nu salah di mana awewe geus teu marake tiung di mana awewe bujalna geus nongtot di mana awewe ping-pingna geus diumbar di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun dikreditkeun ambalayah perkreditan nah ieu bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji engke bakal aya sulit naik haji teh bakal aya penyetopan wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir mungkin karena zalimna di berbagai negara sehingga kesulitan engke nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah tetangga jeung tetangga geus silih bunuh bakalna di mana engke gereja geus aya unggal lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakal hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge lantaran nya nu boga taneuhna nya nu ngabangun imanna nya nu ngabangun gerejana sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Neuleuh sekepna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna tuh jadi panghurung lah si gade Mahdi al-Muntazar kula dek ceritakan ilmu Kangjeng Nabi kaharep tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun tah Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinya lah nyana berjuang keur bejeuna mantep berjuang turunlah Dajjal
Dajjal mah matana sabelah nama nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu henteu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancar sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya poh kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka Harut bakal begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atawa tahun nu itu kuari mah meunana geus bangsa aya 6 miliar malah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin, didinya langsung Kangjeng Nabi Isa sholat, ngan tedaikeun jadi imam, tetap nung imaman Mahdi. Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal. Tadidinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh eta dabah teh hewan sukuna 4 biasangan celina rancung ka dieu nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dabah nu ngerina kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh plek jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wasek mah mancrit aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dibukeun kana taneuh plek jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah ieu bakal terjadi seperti kitu kafir mukminah atawa mukmin kafir geus teu bisa kajeun teuing kumaha geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres Dajjal engke bakalna nah aya seuneu ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dia ka kitu Yordan terus sono diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok sono bakal terjadi seperti itu kuari mah kakarake sono aya olahraga teh sono naon tah sono naon tuh dasar osok nonton buat pemainna nyana buat asana nyana kana rakaat heula tah tak geus beres seuneu tak kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan suruh barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat neuk muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah
panon poe endet-endetan maksa panon poe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasahaga tutup lawang tobat na ye tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tanda geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terus ka Indonesia mantap kula nitahan bage di Indonesia di Cilongok kuari nitahan naon gitu jurus penca geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST ya asti lain tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang memeh digunakan perang ya kolot-kolot atau bacokan ku urang tah tidinya siada tak panon poe bakalna ti kulon ya Allah ya Rabbi na ieu ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese andak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi maulid Nabi aya di Mekah nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat nu zalim bisa dimenangkan tibatan nu jujur jeung nu adil bohong geus merajalela di mana-mana kamari ieu maka kalak pamarentah doang nu ngabohong kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu jadi ieu geus bohong kabeh sacak-acakan di negara nya tadi di mana-mana nyarita bohong geus bae pokona mah eta ciri kiamat di mana-mana engke bakal loba awalnya minta cerai ka salakina bakal terjadi pokoknya mah ieu mah boro-boro nu ngorakeun nini ge minta pegat nini ge minta pegat masyaallah tadi batek sieuri ieu lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah assalamualaikum salam di mana ya saya dari Tangerang Pak Kiai ada apa istri saya pengen diceraikan Kiai emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa ke sini? Saya deh ke berang saya. Assalamualaikum. Salah. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya, iya pantas hitam ya cak orang Brebes tadi ya putih ya manu hidung bae lanang ada apa Mbak saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya loh kenapa emang gak dinapakain napakah sih ada terus kenapa ini lah pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin ini kenapa dulu ini adanya SMS lebih ganteng tolong tuh orang Brebes blon
sapoe nanti sapoe ayat 5 ayat genep nu aneh ya, nu aneh pejabat loba jasa kula manyaho jasa pejabat Tangerang PNS Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai model nu leuwih aneh deui nu leuwih aneh aya jelema kaya boga tokona pohara gede kemudian atuh ganteng jelemana mobil lagi leuwih ti 2 terus atuh pamajikan lagi gelis sakitu mah lain sakitu mah gelis belah pokona mah geus kuari geus baroga incu ulah sok ngadongeng bae geus baroga incu geus boga incuna 4 ku kula ditanya geus hiji mangsa pamajikanna ka pasar berarti kan geus nini geus boga incu mah kapanggi jeung bebene baheula aki-aki minta SMS si aki jeung si nini blon tuh coba dibere datang ke imah SMS-an aki-aki jeung nini minta cerai ka salakina balik kuari nini lain lalagaan ieu mah Masya Allah kuari nini make lepis deui ting bating cerita negara kalut para jasa nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ya, tanda de kiamat loba jasa mabok geus teu bisa ditahan geus jauh jeung akhlak kangjeng Nabi Firaun tamah zina geus teu bisa ditahan terus bae kiai ngaulah-ulah zina malah aya kiai nu zina bloon tak kiai ablaul bloon tamah tak ieu ku ari geus tere maling terus-terusan geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan geus lain rahasia deui mah geus lain rahasia teman-teman kulah juga ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah tanda-tanda geus deket datangna Imam Mahdi geus aya tanda nu tadi ku kula dicaritakeun kula membalikan deui bae di mana awewe geus teu make tiung kuari make tiung ge maulidan coba isuk kuari make samping rong isuk